Mitra anu mulya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna Lodaya Mamalihan. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian kadua. Para mitra anu mulya, sakumaha nu kauningan harita para wargi sadaya Nyi Sopinah nuju di udag-udag ku Rusdi. Samali sateu acana kapana ku Rusdi, Nyi Sopinah kapana ku Maun, kumargi para mitra sadaya Nyi Sopinah yakin yen Maun ge jalma nu baris ngarogahala. Manehna usaha sate kapolah ngajauhan eta Maun. Para wargi anu mulya anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Malah mah para mitra anu mulya, harita teh barang Maun ngaguak lumpukan nungkupan tarang nu banjunur puguh we Maun jadi nafsu manehna ngarontok. Corelat Nyi Sopinah ngejat kasisi atuh Maun milepas ti totolonyong. Cetruk sukuna ti tajong kana batu terus ngakedebut nangkuban. Disusul ku ngoceak nyebutkeun tobat. Si horeng Maun ngoceak teh beuteungna kagabres kana tunggul awi haur mangkaning seukeut buria getihnya meni buburialan. Kabeneran waktu Maun ngoceak Rusdi geus deukeut manehna gentak mulu, bari ngajinjing bedog sanggeus deukeut teu tatapasini luncat para mitra Rusdi mulu Nyi Sopinah. Haha, rek ngejat ka mana si Sopinah? Dihakan si aku aing. Aing aina laksana ye ngagulang gaper sia deuleu. Nikmat kahirupan di dunia teh geuning. Ceuk Rusdi nafsu ngagedur bari ngarontok Nyi Sopinah. Harita Nyi Sopinah ngejat ka tukang, pangrasana mah lega keneh padahal geus timir kana gawir. Nya atuh ari kosewan ari koleang Nyi Sopinah ngoleang rag-rag kana gawir nu sakitu gurawesna. Cerit Nyi Sopinah ngajerit tarik pisan mata kuatir anu ngadenge. Au! Tulung! Gorobas pleg Nyi Sopinah nu gogorobosan ti gulutu. Kalebak terus ningang kana batu gede nepi kalesna teu kadenge naon-naon. Sakedapan Rusdi ngaranju gancang harita ningali. Kalebak tapi teu katingali da puguh sakitu gurawes jeung poe. Nu tangtu timuruna Rusdi pasti Nyi Sopinah teh terus korban. Sabab rag-rag kana gawir lungkawi, ongkohan teu kadenge gegerungan deui. Memang nya para mitra harita ge Nyi Sopinah tepi kahanteuna palastra sabab sirahna pisan ninggang kana batu gede. Geus kitu mah Rusdi gancang ngejat ku kurubutan karusuni, sieun aya nu nganyahwankeun. Ari katamah-tamah ngadenge sora kohko nu ngarona ting kelentrung hawar-hawar. Kabeneran rona opatan ngaliderna ka deukeut buruan imah Nyi Sopinah. Reg nu saurang ngaraneg malah gek diuk dina catang kalapa, hanapeun tangkal huni nu pernahna 200 meter deui ka imah Nyi Sopinah. Aturona nu tiluan rugreg aleureun bari ngalali pok nu saurang rona katelah mangsar kawi nyarita bari sirah gogodeng. Edas euy eta batur. Aya kusasena keur ngaron diuk teh. Pokna bari neuteub kanu keur diuk dina catang kalapa. Pokne mal bari ngagayem belum sampe. Lurus wandeun dumang dan nyek nyang padagi. Jawa dek nyang usaha-usaha tuh nah. Temana si horeng batur Rusdi nu katelah si adut, manehna peuting harita kagiriran ngarona. Lain ku kitu ari maneh, sakedeung reg eureun bari eueuh reureuna ngagayem. Sok buru-buru dut. Ini genjeng nyebutkeun buru dut. Nya maju ari ulah batu leuleum mah. Gumula mun jadi jelema senang digana. Teu meunang bisa nyileng moe. Ceuk si adut ngorejat nangtung terus arinit deui bari narakolan kohkol. Narakolan kohkol ting kelentrung. Samalah si adut mah abong kena jelema baung ngadon rereng kenekan bujur butak ditak. Tuluy gagegero Nyi Sopinah samarukna mah aya di imahna. Ya, Cepinah. Kembarana cennya? Berarti baratain jelah tanghi. Bukan amis je. Pokna teh ngadon mementa nu amis. Kaneng saya sadut lah tinggal itu siga nu ngajolopong deket gologodog imah Nyi Sopinah. Ceuk mangsar kawi ngaraneg bari tutunjuk. Atuh baturna nu tiluan kaasup si adut ngaraneg tuluy ting palencerong. Uluh. Nyawe mang jiga ngajolopong sanya. Si adut kaget. Nya teuing da. Ada weki can ningali sidik kana rupana, ciga urang sampeurkeun euy.
Temal mangsar kawi terus ngadeketan kanu ngajolopong deket golodog. Ana bre horeng si codet batur si adut na palastra. Panona bolotot sakujur awak pinuku getih puguh si adut ngalenyap. Gusti nu agung, kuning si codet mang. Aduh, kunaon jeung si adut nepi ka kieu mang? Cek si adut bari ngaleper. Waduh, nyawe si codet geuning euy. Na kumaha kusaha di pahalana nya? Mangsar kawi kabawa kaget kalawan harita keneh unggah ka imah Nyi Sopina. Nu maksud rek neang Nyi Sopina bisi manehna oge di pahala ku jelema jahat. Tapi para mitra diteang ka jero eueuh sasaha. Tidinya mangsar kawi turun deui kalawan cacarita ye Nyi Sopina ge eueuh. Sedeng duaan mah jeung baturna duaan deui baturna ngarona boga timuru palang siang si codet di pahala ku Nyi Sopina. Ningali kaayaan kitu mamangsar kawi jeung baturna nu tiluan gagancangan aridit rek laporan ka lurah. Nu teu kacaturkeun di jalan mangsar kawi geus tepi ka imah lurah terus cacarita yen si codet palastra aya nu nganiaya kalawan harita keneh lurah jeung masyarakat di eta tempat. Arinit rek nyokot layon si codet. Atuh dina poe isukna kabeh masyarakat tiunggal lemur pada ibu nyaritakeun aya nu korban di pahala ku jelema jahat. Sabagian aya oge nu nyangka yen si codet di pahala ku Nyi Sopina. Padahal Nyi Sopina oge geus korban alatan rag-rag tina gawir anu can kapanggih layonna. Tapi layon maun mah alias si Cideug hal sorena ge geus kapanggih kalawan geus pada marawa ka lemurna. Dasar omongan jelema para mitra aya paribasa harus alahbatan soragoong. Beja terus nerekab ka mana-mana nepi ka akhirna Bahru Binta oge ngadengieun yen gandekna korban jeung si codet. Tapi Bahru Binta teu ngatarakeun yen manehna jadi gara-gara nitah ngiwat Nyi Sopina. Ngan nafsu ngagugudug boga timuru pasti nu mahala si Cideug jeung si codet teh Rusdi. Nyati harita Bahru Binta terus ngakalakeun Rusdi. Samalah murid-muridna geus dicaritaan di mana Rusdi kapanggih kudu dibawa kalawan Bahru Binta ku kubukna rek nyisit kulit sirah Rusdi. Para mitra anu mulia, urang muka lamaran anyar geusan ngaruntuykeun ieu jejer carita. Sangka nyusun entep sirihna jejer carita. Eces bentes kumaha akhirna ieu carita anu judulna para mitra Lodaya Mamalihan. Lamaran carita anyar ngadadarkeun hiji pilemburan nu singkur sisi gunung. Aya dua urang insan nini jeung aki-aki nu pi umureunana geus ampir narincak ka mangsa pikun. Demi katelahna nini karsiem, ngelahna nini asem, sobab sok disebut ku salakina nini asem. Hari salakina katelah Aki Jantra, nurutkeun ceuk beja mah ruruntuk jago nu beunghar ku pangabisa. Anu sugih ku pangarti leber ku wawane nu can pernah rag-rag ti pakalangan ngajawara. Lamun manggih kateungeunah atawa aya nu wani ngahina, tara ieu diseret tungtung tangtunganana, sahaok kadua gaplok deh lain bobodoan. Malah ieu ge kasebut geus nyedek ka pikun. Deuleh we para mitra. Haok polotot mah aya keneh. Ngantara ari jeung bak tutunggul mah taksiran ngarumasakeun geus kolot. Ongkohan ku nini asem pamajikanana sok diomongan. Sama majarkeun teh kudu leuleugur, kudu babalik pikir. Dayeuna mah geus kolot, ulah diangerkeun bae adat pangadatan baheula siga keur mora. Dina hiji poe Aki Jantra isu keneh geus ngabelengpong ditepas bari mautan daun kawung meunang pamere ti tatanggana. Trojo nini asem pamajikanana norojol bari ngais boboko dieusi ku sangu ditutupan piring seng dua siki jeung ngajingjing teko dieusi ku cai ente digagantelan ku cangkir seng leutik sasiki. Masya Allah eta aki-aki peot sia ngadon mautan daun kawung cenah. Aki rek kalawang nyari teh nya. Cek nini asem bari ngajanteng digileun Aki Jantra. Nu keur tongoy we teu ngareret-reret acan. Nya nabong kenah si aki-aki, ya Aki. Pokna bari nepak kana tak-tak Aki Jantra. Pucul sia. Teu uyahna keur sia ngadon tunggal teung. Aki Jantra amak tuluy neresan daun kawung meunang mautan. Lain rek ngalasuluh teh Aki deuleu. Kumaha? Lain rek kalawang teh. Naon nya? Nyaneh jeung kami lain rek ngalasuluh kalawang. Oh iya ge dipoekeun dina luhur genteng. Aki Jantra ka mana wae. Mengawe
Nemalana teh tapi kitu sotenan sawaktu-waktu. Ye, eta aki-aki saliwam kabina-bina dalo. Tulus rek ngalasuluh henteu. Nini Asem nyarita tarik, malah ditompokeun kana ceuli Aki Jantra salaki. Amuing bujur sia keur kerot teh. Tuh yahana keur sia. Kasih laki ngadon susentak itu. Nu balik sia ngomong teh. Tong tarik-tarik teuing mending ngarekeun kanu bonge pisan sia mah. Aki Jantra malah ambek. Duh, Gusti Maha Agung hampura dosa. Ari ngomong tarik majarkeun sesentak, nyebutkeun kawas kanu bonge sagala. Ari laun tara kadenge ku sakali dua kali. Nah, atuh buru atuh. Ngarek init mah bising kaburu panas mante di jalan deuleu. Mun asinakeun pangalan suluh teh deukeut. Oh, nya mah tuh. Temal Aki Jantra jerut tarurun. Tapi Aki Jantra samemeh rek jung ini teh moekeun heula daun kabung. Tina luhur kenteng make taraje jut turun terus ngalacat deui ka tepas. Tunga tengok kana kolong babalean. Ari nyaneh neangan naon teh? Oh, nyangan bejog deui moal hade ngalasuluh kulu kuculuk penyaman mah. Temal Aki Jantra padahal bedog ditata di keneh geus ngagaplek dina cangkengna. Atuh Nini Asem ngahihi seuri. Disiar wae pidora kaeun teh aki-aki teh. Ari eta nu ngagaplek lain bedog aki. Manya, uyuh we. Aki Jantra ngarampa kana bedog. Geus kitu jerut turun kalawan teu loba sempal tapi guyon deui terus arinit. Rek ngaralasuluh kaleuweung nu pernah narada jauh oge ti imah. Tapi keur Aki Jantra jeung Nini Asem mah menisigan dijieun. Jalan kacai we ngalasuluh 2 poe sakali. Ongkoh Aki Jantra sok ngajualan suluh, lamun kitu teh mah dipake pakasaban pikeun dahar sapopoe. Nu teu kacaturkeun di jalana para mitra. Aki Jantra jeung Nini Asem geus tarpi ka hiji leuweung pangalaan suluh. Reg Nini Asem eureun bari ngecagkeun tok ke teko jeung boboko sangu. Aki rek momuluk ayeuna deuleu. Yang gewe lanyan jabe kene, opek we kalinya nyaneh deuleu. Rek momuluk mah heula. Oh nyangke kami ge barang mereunjeung nyaneh. Temani Asem. Gek dariuk dina tunggul kai, ari Aki Jantra mah ngelepus udun. Dina hanapeun tangkal paku bari nangkep tuhur. Sedengkeun Nini Asem diuk narada angang ti Aki Jantra. Bari nutuan seupaheun dina lolodok nu dijieun tina tanduk domba. Sanggeus lembut am dihuapkeun tuluy digayem menibangun anu ngeunah cacakan. Samarana saukur gamir jeung apu. Waktu Aki Jantra jeung Nini Asem keur gorobas cenah kadenge soran ngagorobas. Atuh harita Nini Asem rada curinghak kreuwas ingis bagong leuweung. Aki naon teh nu ngagorobas deuleu? Teuing ngadunya teu kadenge ku kami mah. Temal Aki Jantra bari muniang nangtung. Ini hayu ulang bismillah euy, bising kaburu panas manjeng. Pokna bari ngalugas bedog. Kalacat narai ka pasir rek ngalasuluh. Kakarege prak Aki Jantra nutuhan dahan kai kitu deui Nini Asem nutuhan tangkal kirinyu. Ujug-ujug gaur-gaur kadenge sora sato galak tayalian ti maung bisa daguar gaur. Puguh we Nini Asem ngalenyap harita teh. Asaka karaeun di eta tempat make kadenge sora maung. Teredeg Nini Asem lumpat ngadeuketan ka Aki Jantra nu keur tongoy nutuhan dahan kai. Harita para mitra Nini Asem nyarita bari ngenyang kana leungeun Aki Jantra. Aki, pangeus sia eureun heula Aki. Montong dituluykeun ngalasuluh teh deuleu. Gancangan urang balik si Aki sieun ka Bima. Nini Asem ngagegejeg ngajakan balik. Mari sia kawas nu teu hideng wae jeung Asem. Kunaon naon make ngajak balik segala deuleu. Aki Jantra rada muncereng. Heuh, gancangan sia. Orang balik deuleu Aki. Tah dengekeun ku si aya sora maung. Nini Asem ngeleper hatena lelenyapan. Inggis maung nyampeurkeun sedeng maung harita ngagaur deui tarik naker. Puguh we Nini Asem begitu puguh rarasaan tapi teu karasa tina jero sampingna aya nu nyurucut. Dulu eta sini aya sora maung mending ngagaur kitu deuleu. Asa kakaraeun deui ayeuna aya sato galak sia nini. Ceuk Aki Jantra kakara ngadengieun kana sora maung ngagaur tarik lebakeunana. Cek ami ge aya maung deuleu si Aki. Nu matak gancang sia deuleu urang balik. Motong dituluykeun ngalasuluh teh deuleu. Tema Nini Asem bari curucun deui tina jero samping anu nyurucun samalah ku ayeuna mah. Keuna kana suku Aki Jantra karasahan.
La ilaha illallah. Nyari sia kawas nu hidang ini. Ngadon majer sia. Teu hanya keur bujur sia. Keur bau barak-bak teh sia. Aki Jantra ngamak. Keun wae sia majer saeutik mah. Oh majer saeutik mah dulu. Da kasih ayo teu kerasa dulu ku sia teh. Gancangan sia urang balik montong ngecablak wae sia bising dikerekep. Nini Asem ngenyang leungeun Aki Jantra. Tapi harita Aki Jantra diajak balik teh teu buru-buru ini malah keketeyepan kalebak dituturkeun ku Nini Asem. Bari nyeklan kana calana Aki Jantra. Kitu sotenan Aki Jantra hayang nyidikeun nahanya lain mau, nahanya lainna mau. Barang breh teh nyawe aya lodaya para mitra meuni kumpai. Katingali matana moncorong gaur-gaur lodaya teh disada gagauran. Saudara-sorana mawur sumebar ka mana-mana. Atuh Nini Asem begitu puguh rarasaan komo kitu ningali dirinya aya lodaya. Heuleut sawatara menit brek lodaya teh depa. Tapi ku ayeuna mata kaget kanu ningali. Nah lodaya siga ngaluarkeun cimata tingker celak. Sedeng Aki Jantra jeung Nini Asem marata simeuteun. Pok Aki Jantra nyarita haharewosan para mitra sadaya. Nini dulu si aku nyanyeng itu lodaya siga nu jebleh. Ngadon ngaluarkeun cimata. Pokna bari ngareret ka Nini Asem anu keur ngeleper tukangeunana. Nah tu ari Aki Jantra tas nyarita kitu bari sabot ngalieu ka tukang. Lodaya ngagaur deui tarik les lodaya teh ngagaur teh terus ngiles. Teu kanyahoan ka mana losna. Gilek Aki Jantra ngalieu hatena jadi tambah kaget. Sabab leungit lodaya nyampak aya budak lalaki keur inghak-inghakan ceuri. Masya Allah Aki daleun itu sia. Lodaya teh eueuh daleun ayeuna aya budak lalaki keur ceurik. Palang siang lodaya kajajaden dulu itu teh. Nini Asem kaget campur leuwas. Oh. Ayah. Dulu ini jadi budak lodaya teh nya atunya. Aya jadi lodaya kajajaden kitu aya budak teh lodaya sugan. Budak anak lodaya mun mana kitu ge. Tah, tanya nih onaman sia kawas lieur wae aya pamohalana keur jelema anak lodaya. Geus sidik kita mah kajajaden. Kan jangan sia bisingan aya ka urang. Manggelanan sia ini urang yakinkeun heula. Lamun eta budak teu lobah deui wujudna, jadi lodaya teh teh anak jelema biasa, kalawan urang bawa ka imah karunya, bising budak anu kalangsu atawa anu miceun kaliweung. Amuing na ari sia Aki. Teu gableg pikiran teuing sia make dadae kanan. Rek mawa budak sagala. Teh kumaha lamun datang ka imah deui jadi lodaya? Hegurang dikerekep atawa bisingnya anak lodaya. Utang tu lodaya neneangan. Nini Asem guntreng jeung Aki Jantra. Tapi keur Aki Jantra teu beunang dicari. Malah turun kalebak ngadeuketan budak lalaki nu masih kene inghak-inghakan ceuri. Ari Nini Asem nyempod wae dina hanapeun tangkal paku. Agus, ujang, hidup teh anak jelema lain? Tanya Aki Jantra nanya ka budak. Ret budak nu ditanya ngareret panon beus ku cimata tuluy unggul. Pok Aki Jantra nanya deui siga nu panasaran. Bener hidup teh anak jalma? Budak ungeuk deui. Kenaon atuh Agus teh aya di dieu na kalangsu? Atawa aya nu miceun kaleuweung? Pokna deui. Sedang budak teu nemalan malah segeruk ceuri. Ini ka dieu sagedeung gancangan ka dieu euy. Aki Jantra nyalukan Nini Asem bari ngagupayan. Teu hararese Nini Asem turun ka lebak bari panon manco ka budak. Aki, montong deukeut teuing sia kumaha lamun seug ngokos ka nyane. Sok aya mundur. Montong suudon kitu sia Nini barina oge. Bieu ku kami tas ditanya deuleun. Nya anak jalma lainna manehna unggul meunang 2 kali nanya teh. Agus daek lamun dibawa ku Aki. Aki Jantra nanya ka budak. Ret budak ngareret tuluy ungeuk netelakeun daek dibawa ku Aki Jantra. Tina kituna Aki Jantra jeung Nini Asem baralik deui ngrek ngalasuluh teh. Tapi kate tulusna malah bekelna oge jeung cai dina teror dina teko dibawa deui bali. Harita budak panimu ti leuweung teh ditungtun ku Aki Jantra diringkeun ku Nini Asem. Gilak budak ngalieu krek Nini Asem ngaraneg bari unur-unuran. Siga nu sieun eta teh timuruna mah ka anak lodaya atawa lodaya kajajaden. Ngan kitu jeung kitu we polah Nini Asem saja jalan. Akhirna tepi ka imah
Kalacat arungah kebat ka tengah imah. Sok diuk Agus kayak diberi dahar ku sini nya sageuleung deui. Aki jantra bangun karunya naker. Gek budak teh diuk dina palupuh bari sirah melenguk semulunggut. Ari nini asem harita ngoloyong ka dapur ngampihkeun teko jeung boboko nu dieusi ku sangu. Tero aki jantra ngagegero nini asem nitah mangmawakeun cai keur budak. Bari ngoloyong asup ka pangkeng rek nyokot wadah ududeun. Teu lila nini asem mawa cai ente. Kana cangkir leutik parang budak ngareret tuluy mencerong kana beungeut nini asem. Agus tak ieu cai bising hanaang ke dahar mah jeung si Aki barengnya. Cek nini asem. Bari nuna cangkir kitu ge siga nu rarempodan dumeh dipencerong ku budak. Torojol aki jantra norojol ti pangkeng bari mawa wadah ududeun gek diuk digireun budak. Ukajiekeun atuh sangunan ini si Agus sina dah heula karunya. Bising lapareun babakuna mah. Aki jantra nitah mawa sangu. Kalawan teu leleda nini asem ka dapur nyokot sangu jeung deungeunna. Top geura dahar Agus jeung si Aki bareng. Tak ieu nini boga pais impun jeung parai. Nini asem ngalah sangu kana piring seng. Kalawan teu hararese budak teh ujug celebak we dahar bangun ponyo. Taksiran bener-bener lapar. Reng sedalahar kalawan boboko sangu jeung piring geus dibawaan ku nini asem ka dapur. Sedang budak matas dahar ngadon segeruk ceurik siga anu menang kanyerian. Kunaon jalu make ceurik? Natas di mana atau rek ka mana si jalu teh make aya di leuweung? Pok caritakeun ka Aki sugan Aki bisa nulungan. Lamun teh masih jalu mangih kasusahan. Aki jantra tumanya leuleuy bari neuteuk pok nini asem nutas ngampihkeun boboko sangu teh mairan. Tong make asa-asa Agus bari naoge. Peke caritakeun ka si Aki. Geus kitu mah kakara eta budak lalaki teh nemalan. Kitu ge teu pati tatag sabab dibarung ku murag-muragkeun cimata. Hayang balik ka mak teh mah eta budak lalaki. Hayang balik ka mak. Nya teh mana ponok. Ari Ujang teh saha ngaran? Ngaran Ujang mah Karna. Teh mah eta budak katelah Karna. Si horeng anakna Nyi Sopinah nu dipikeun ku si Codet. Jeung si Adut kaleuweung sedeng lanceukna karena katelah Rahmat dipikeunna kaleuweung sejen. Oh, hai. Natas di mana Jang Karna teh maka aya di leuweung ha? Ujang diolok ku batur majarkeun rek dipangalakeun manuk. Ujang terus dibawa jauh terus ditinggalkeun di leuweung. Karena ngajelaskeun atuh nini asem ngaranju. Masya Allah, Aki ikutan dipikeun di leuweung cenah si Ujang teh. Eta kusaha Ujang harita dibawa teh? Nya Ujang ge ngaranna mah niningan irungna Codet. Ari Ujang teh boga kene indung bapa. Bapa mah geus maot, ari mama ya kene. Ujang apa jalanan ka lembur? Henteu. Bo, kumaha atuh Aki teu apaleun jalana, satadina mah lamun budakna apaleun mah. Jalan ka lemburna panganterkeun ku si Aki, hitung-hitung ibadah we mangkaning budak yatim karunya. Hari mana itu apal manina itu apaleun mah jalana. Ka mana nganjurkeun anak atuh. Lamun apaleun mah ku kami gerek dipikiran we di panganjurkeun atuh. Nah ya ku telenges teuing jelema teh nya ngadon miceun budak di selengahing leuweung. Moal dipiceun ku bapa terena mah kitu. Nyaho teuing adu aing teu nyaho. Temal Aki jantra terus ngahuleng. Kieu atuh ayeuna namanya Ujang. Kasep wayahna di dieu heula cicing jeung Aki jeung Nini. Ke isuk pagi to Aki rek mapaikeun bising aya nu kaleungitan budak. Ke di mana aya nu ngaku kaleungitan budak ku Aki rek diajarkeun. Sing dipiceun di kaleuweung ku jelema Codet Aki. Moal di dieu Agus moal. Moal di dieu mah. Geus tong sieun. Ku Aki rek digidik jelema na. Teu kitu ge sumpit bujurna ku Aki. Geus repeh. Di dieu mah resep loba manuk. Tuh di dapur aya kelenci jeung marmut teu Agus. Heuguna poe paraban ku jukutnya. Ceuk Aki jantra ngolo di palar karna daekeun dirawatan. Boga kelenci Aki teh kitu. Komo boga mah juga teh angka dituju jeung sini ka dapur. Nini jajapeuh si Agus na sina ninggal kelinci. Cek Aki jantra teu hararese harita teh nini asem ngoloyong ka dapur. Bari nungtun karna rek ningali para mitra kelenci.
Puguh wae kakara dibebenyokeun sakitu ge geus marahmai. Samalah marmot dicokot hiji kalawan dibawa ka tengah imah. Di tengah imah dibawa ka tepas malah diparaban. Kujukut menisigan resepeun akar terus ngeletak ulin jeung marmot. Masuk heula. Harita para mitra Nini Asem bungaheun ningali karna jujul berag teh. Tuluy nyarita ka si Aki geuning mudak teh ujung-ujung berag wae euy. Oh, nu mataku kami dibebenyokeun kana marmot jeung kelenci ge. Ngara berag samalah kahayang kami mah urang terus dirawatan we nini euy. Malah urang saumur-umur teu boga anak wae. Ye, ari si Aki sok ngagampangkeun hayang ngarawatan teh. Ke kumaha lamun ceuk anu mapaikeun heug budak aya di dieu. Mun urang disangka nyulik budak deuleu. Nini Asem ngerasa hariwang. Inggis aya nu mapaikeun. Dah, saha manusanya aku bawani nyangka kitu. Dina ayana ge wani nyangka nyulik budak dibebek dibebekeun ku aing mah bangusna. Nya ge aing geus aki-aki. Moal sieun deuleu. Waniun kan yang kana gelut mah. Temal Aki jantra masih keneh gede wawanen. Para mitra bahasa Sunda ban bentennya. Tadi Mang Jaya ban nyebut dibebek. Ai dibebek mah ditutup dibebek kitu nya. Dibebek gitulah dirieus atau ditutup mah carana we. Ai dibebekeun mah para mitra dia dibebekeun disuaikeun mun sumut bebekeun jenis aku aing gitu. Ai dibebek mah ditutup. Lepat maca lepat harti we gitu. Urang teraskeun. Amuing eta si Aki meuli sangeunahna wae ngomong teh deuleun. Manasinakeun baheula sia nyanehkeun ngora. Tanaga bedas keneh, mata seukeut keneh. Sedang ayeuna sia geus reyon kitu. Tong borning kaduga gelut, kadupak seutik ke moal teu tigogorentel temenan. Leleur atuh da ayeuna mah geus nyedak kapikun sia. Ulah dikukut wae adat jeung pidorakaeun teh. Anggur sigera ngalaksanakeun ibadah, mengpeung hirup can akhir. Heueuh, mengpeung can akhir hirup. Ini Asem ngawadianan kaki jantra salakina. Oh, ieu mah saupamana aya manusia anu nyangka kitu. Nu disebutkeun ku nyanyi teh hanya eta nyulik budak. Ku aing moal diadap deuleu. Cemal Aki jantra geus dikitukeun mah jep para mitra. Nini Asem teu ngomong deui. Samalah ngoloyong ka dapur. Regenyeng ngais boboko anu dieusi ku beas diisi-isikaneun. Ditumpangan wadah kotor rek dibawa ka tampian. Kitu deui Aki jantra neutekan daun kawung di tengah imah. Hari karna harita ngeletak ulin di tepas bari maraban marmot. Koledag karna ngedeng nangkarak bengkang. Marmot ditatangkep dina dada. Lila-lila reup karna kasarean. Taksiran teu kuat ku tuluh. Sedeng marmot acelog-acelogan ka tengah imah nyampeurkeun ka Aki jantra. Nuker mere-meresan daun kawung menang neutekan. Kujang. Ieu marmot ka dieu Kujang. Ka mana cenah budak ini? Nini, hari si Kujang ka mana ieu marmot ka dieu nyampeurkeun ka kami? Aki jantra ngagegeron Nini Asem pamajikanana. Bari newak marmot, koloyong Aki jantra ka dapur ngampikeun marmot ka kolong. Na ka mana cenah si Kujang deh? Di dapur eueuh moal gitu mah. Kesini ni di tampian milu. Sugan ka tampian milu. Pokna bari ngoloyong ka jero. Barang rol nempok ka tepas teh para mitra. Kasampak karna keur ngarengko sare meni ngagebra. Masya Allah Gusti, kumaha agung. Deuh teuing eta si Jalu ngadon sare di tepas. Uluh deuh teuing kasep. Aki jantra regeyeung maku karna dibawa ka jero. Pareng Nini Asem norojol ti dapur balik tas gegeroh di tampian. Puguh we sakedapan mah Nini Asem ngaranjung. Ningali budak dipangku ku Aki jantra teh. Pok nanyakeun bari nyampeurkeun Nini Asem tuluy nanya. Kunaon si Kujang teh Aki? Labuh teh? Nini Asem boga tiburu yen karna labuh. Lain labuh tapi hees deuleuh di tepas. Disangka ku kami mah milu we ka nyaneh ka dampian dumeh bieu marmot kekeleungan ka dieu. Barang kami ka tepas, kasampak si Jalu keur ngarengkol di tepas. Temal Aki jantra.
Terus asup ka pangkeng nyarekeun karena samalah make disimbutan sagala ku samping sarung. Kajeun atuh ari sare mah panyangka kami malah bohoi tina golodong. Simutan atuh aki. Geus ieu ku samping sarung deuleu. Temal Aki Jantra bari kaluar di ti pangkeng. Aki heuh nya dipikir-pikir mah karunya ka si Kujang. Budak sakasep-kasep hayo aya nu biceun di setengahing leuweung. Kumaha mun seug direwe ku sato leuweung mangkaning tadi di leuweung aya maung. Oh, lain maung nu kitu mah lodaya ngaranna. Lodaya tadi. Keun wae urang terus rawatan ini. Sugan we nuluy bageurna jeung panjang umurna. Cenah eta jaganing ge toa nu mapaikeun ka dieu. Kolotna top teh teuing ku kami ge moal burung diserenkeun. Ya tadi ge kami mah sakadar mangrawatan keun karunya bising cilaka babahuna mah. Heuh nya teu nanaon rek terus dirawatan ge. Kan aing bisanya. Ngan sing bisa we si Aki ngapingna. Heuh nu dimaksud teh sing bisa ngapingna teh. Lain kudu diasuh ulina tapi diaping ku didikan ulah sina bangor. Ulah sina ulin jaramah, ulah sina diajar jahat, pelekik kebatur gitu. Ini asem ngababadianan. Nyapugu ya kami ge lain jelema teu hidang sia. Make ngadidik ka jalan pibaleun pibengaleun. Ngan saeutik gedena di mana si Kujang geus gede ku kami rek diwaris ilmu pibakaleun manehna jaga. Lamun bolos strong teh mah ulah bolos strong teuing gitu. Rek diwaris ilmu naon? Ilmu pamelet atawa kumaha sia? Ilmu pamelet kawe bae meureun nya. Montong ngawariskeun kitu patut deuleun. Keur naon barina ge. Ngawariskeun ilmu pamelet. Samara geura piceun ilmu kitu teh montong dikukut deuleu. Geus puguh baheula nya neh keur ngora keneh. Ngukut ilmu kitu mun asa aing pangpayuna we kabikang teh. Cul ieu gap ieu, cul itu gap ieu. Ceuk pangrasa sorangan maboga ilmu kitu teh. Alusnya mah tak nguntungkeun. Padahal jelema teu euceung tukang ngarurujit ka awewe. Dah, geus sia montong musik-musik ulah mani sia. Ngobah-ngobah macan dulu sia mah. Kitu sotengan baheula keur zaman tai kodok di lebuan atuh. Ayeuna mah baroroah palat pelet. Najis deuleu. Najis sotenan ayeuna dumeh geus letoy sia. Baheula mah teu kaop aya awewe tegep. Sok dipentang ku nyaneh nepi ka saurang eueuh nulana. Geus sababaraha kali baheula kami mangnyanung dipangnyannungkeun ku nyaneh. Ayeuna si asem keneh we si anu manyang ngabulaan ka nyaneh mah deuleu. Oh, kami mah percaya kan nyanyi lah. Si ada istri sajati deuleu. Dah, ngolo sia deuleu. Geus. Ulah ngomong nu kitu bari nagaina mah. Harita para wargi anu mulia. Atuh Ki Jantra tuluy nyarita. Kami teh rek ngawaris ilmu ka si Kujang sote lain ilmu nu dicaritakeun ku nyanyi bieu. Ngan rek ngawariskeun ilmu perjagaan diri. Bising besok paling subagi si Kujang aya nu ngahina atawa rek mahala ka dirina. Tapi kitu ge lain kami ngarepkeun kana kitu ieu mah bising. Sabab kasebut manusia mah nu hade tara hade kabeh, nu bageur tara bageur kabeh kitu. Heueuh, ngan di mana si Kujang dibere pangarti ku nyaneh. Omat kudu dicaritaan ulah dipake reueus. Ulah dipake adigung-adiguna rasa maneh asa aing pang pinterna, pang ibisana. Sok komo lamun dipake dalekam atawa hianat ka batur. Kudu dicegah ku nyaneh sabab kasebut manusia kabeh ge eueuh nu gagah rongkah. Tetapi nu gagah rongkah turut sakti angin Allah. Eueuh dua eueuh tilu nu gagah sakti. Nu bisa nyiptakeun bumi jeung langit jeung katut euseuna kabeh teh angin Allah. Pokona mah sagala puji Allah nu kagungan. Usik malik manusia kersaning Allah. Samalah lamun diparengkeun teh mah nyaneh mere atikan. Kalawan si Kujang ngadaekeun ngagem pangarti kudu dibarengan jeung pangarti nu teu leupas tina bab agama tak kitu. Lamun kitu teh mah kudu dibere rangkepan. Pangarti lahir jeung batin. Nini asem panjang lebar ngabawadian ka Ki Jantra salakina. Punya puguh we ya kami ge baheula kitu. Waktu dibere ilmu ku jenatna nu jadi guru. Ieu mah perjagaan diri sakalieun si Kujang kadesak. Sakalieun ampun teu meunang ampun. Temal Ki Jantra. Gek diuk tuluy udud mending ngalepus bari tonggong nyarane kana bilik nu geus ngahelom. Ari nini asem harita ngoloyong ka dapur rek mirun seuni. Sedeng karna tetep ngaguher can lilir-lilir, malah siga nu pules naker. Peuting kira wanci magrib karna kakara nyaring. Kitu ge teu lila sanggeus dahar dung deui ngedeng di pangkeng. Ari nini asem jeung Ki Jantra ngajejentul di tengah imah. Duanana eueuh anu ngaromong sakeme-keme ka acan
tambah jempring namang sapeting mukadenge di luar lintang ti sora sasatoan nu biasa liar ti peuting cari cangkas jeung ciang-ciang meuni baleger siga nu umum kaelehkeun ku sora sato nu sejen kalan-kalan kadenge sora anjing ngagogog hawar-hawar kapuraikeun ku gelebungna angin peuting jedak kapeutingnakeun anu kira-kira nincak ka pukul 10:30 Aki Jantra jeung Nini Asem masih keneh tinjarentul samalah ku ayeuna mah Nini Asem make nyupah meni ngapleuk bangun anu ngeunah bari awak dibubuligir ukur make kutang geus rarenya sakapeung-kapeung ret ngareretan kakarna anu keur ngagebras sare teu lila pok Nini Asem kakara nyarita deui siga nu tama eueuh teuing bangkongan. Aki ari kami ningali bebeungetan si Kujang asa kasep budak teh dibandingkeun jeung rupa barudak nu aya di lemur urang mah jauh. Pantesna mah anak jelema teh nu jeneng atawa jelema beunghar teh Aki. Jeung katingali siga-siga bangun api lumuheun budak teh. Maneh teh kami ras ka inungna, heuh inung bapana. Tada teuing we meureun inung bapana kuntang kinteung temenan. Bari rawah riwi geus. Kaditu beng kaditu meureun nepi ka bengkung neneangan anak. Si kelon sia make jeung bengkadieu bengkaditu nepi ka bengkung sagala nyindiran ka aing sia peda aing geus bonggok. Aki Jantra asa kasindiran. Ih nyaneh masuk ka isinan kami mah lain nyindiran ka nyaneh nganyaritakeun inung bapana si Kujang. Bapanya mah moal nyangan teuing da mun inungna mah pidaku deui bapana teu milu neangan Aki satunya ahna ge bapa ka anak datang tu neneangan. Ari sia kawas nu lieur deuleu bet piraku deui nya bagus mamot bar kenyangan sagala. Kapan tadi jeung si Kujang basa ditanyakeun bapana nyebutkeun geus maot cenah ngan kali indungna ai heueuh nya bapana mah geus maot ngan eta indungna teh tanggal saha nya Aki. Hari silenya kawas nu lieur we sia ngadolanyakeun anak sa ka aing. Aduh nyawa meureun diandeurkeun ka indungna ku aing. Dasar si kelon sia kawas dongeng we cek Aki Jantra. Geus kitu mah jep jarempe deui siga nu geus beak piomong. Heuleut sawatara menit sabada Nini Asem nanyakeun indungna karna ujug-ujug gebrug cenah ditepas sada anu ngagebrug samodel aya nu luncat. Puguh Nini Asem curing hak kitu de Aki Jantra terus ting palencerong kada panto nu geus ditulakan ku ruyung kabung. Pok Nini Asem nanya rada harewosan bari panon tetep manco kana panto. Aki naon tadi sada nu luncat euy katepas meuni asa ingeung kieu. Nyaon teuing ucing juga. Nah, nya teuing ucing luncat meuni ngagebrug satakarna. Jeung karasa ku kami ingeung imah oge. Nini Asem guntreng geus kitu gerut-gerut sada nu kakaut kana palupuh. Jeung kana bilik atuh Nini Asem gentak pindah ngadeuketan ka Aki Jantra samalah tuluy ngaroroncon. Nah atuh gaur sora mau ngagaur matak pikasieun deui. Pok Nini Asem nyarita deui haharewosan bari ngaleper kalawan nyekelan kana tu ura Aki Jantra. Masyaallah deuleu eta Ki meong ka dieu meong aduh aing kumaha pipetaheun ai geus kieu si Aki. Paur nu buru kana panto we deuleu ngarontok ka urang. Bari urang teh dikarekam tuluy meureun geus moal salah deui budak nu dirawatan ku urang teh anak meong deuleu Aki. Da eta tuh nyaneh nu kitu teh amat teu punggu-punggu ngadon ngarawatan budak. Kapanyaho tadi ge sameme urang mangihan budak mangihan heula meong ceuk nyaneh teh cenah lodaya. Aki gancang sia urang ngejajah jalan kada ka dapur heugeh kami akeul punya neh cek Nini Asem bari nangkeup kana tak-tak Aki Jantra. Nya sia tayo kaleunyeun da sia bedul nih tuh anu men jadi akeul ku aing ngajedog sia montong keluar. Aki Jantra semukeuh atuh da sieun kami masih Aki diwaaskeun temenan lamun seug nyaneh atawa kami dihakan ku mehong tada teu inget tuturuk-tukanana nakan tulang kami jeung tulang si Aki. Nini Asem beuki ngadeng-deng taksiran geus asa tope para mitra dikerekem ku maung kerut kadenge deui sadaka kaut kana panto. Geus kitu jep jempe disusul ku rosora anjing babaung lambat muraikeun simpena peuting. Heuleut sawatara menit mung kadenge ku Aki Jantra jeung ku Nini Asem. Sora awewe cumarita lumengis. Aki ulah sieun-sieun ulah boga sangkaan abdi rek nganiaya Aki jeung Nini. Abdi ka dieu tayalian rek nuduhkeun ka Aki jeung ka Nini ku ayaan anak abdi dirawatan. Mudah-mudahan Aki jeung Nini menang rahmat ti Allah
Kalawan abdi sadia ngabantu lamun aki jeung nini paran manggih kararepet. Samat we abdi nu katelah lodaya. Nyata inung budak nu dirawatan ku aki jeung ku nini. Asal nama abdi ge manusia samodel aki jeung nini. Aina abdi ganti wujud jadi lodaya. Samalah tadi geus katingali ku aki jeung ku nini basarek ngalasuluh di leuweung. Ari alatana abdi jadi lodaya rek dipahala ku pamana budak. Nya harita abdi ragrag tigawir nulung kawin. Kalawan ragrag niang kana batu nepi ka sirah abdi remah. Tah ku aya kitu sakali de abdi nganuhunkeun kana jasa aki jeung nini kalawan abdi nyerenkeun budak. Pek terus rawatan ku aki jeung ku nini. Malah kacidangan hunkeunana. Lamun teh mah anak abdi di mana geus dewasa dibere atikan. Dibere pangarti pibakeulieun manehna jaga. Ngan abdi amanat ka aki jeung ka nini. Umat ulah nyaritakeun abdi geus daya teu aya di dunya. Sokomo lamun dicaritakeun alatan abdi palastra ulah pisan aki nini engke oge pasti anak abdi bakal nyahoeun. Sajabati kitu bejakeun ka anak abdi di mana manehna pinanggih jeung bancang pakebu. Samat abdi nu katelah lodaya mamalihan. Samalayana abdi ninggalkeun pakaian ke anak abdi di mana geus dewasa sina dipake ku manehna. Sakitu we aki abdi moal lila-lila aya di dieu bisi ngaganggu ka aki jeung ka nini. Aya naon-naon atau bisi aya pangabutuh samat we lodaya mamalihan. Yu aki nini kuring rek mundur. Kitu ceuk eta sora awewe panjang lebar. Gaur-gaur sora maung lodaya ngagaur mata keung jeung siung. Jep teu kadenge sora naon-naon ari lain sora sasatoan nu biasa diarti peuting. Kaya ning bancet jeung bangkong dibarungku sarolonok ing keurileung. Geus sidik eueuh sora nu matak pikasieun mah hate aki jantra kakara lemper. Ngan ini asem nu masih keneh ngayak-yak. Birit meuli teh sirikna kokoplokan bating bakating ku sieun. Ngadenge sora gaurna maung lodaya. Aki geus eueuh kitu si lodaya teh. Lah aing mah meni asa teu bubuh rasaan kami mah aki. Asa kope hulu aing dikerekem ku si lodaya. Orang lodaya mamalihan teh inung nasi kuyang geuning aki. Ieu ku kami kareungeut cenah amanat ari ku nyaneh kareungeut henteu. Ceuk nini asem masih keneh ngeleper. Punya komo we kajenge mah. Da jeu budak aing ge sia nini. Heuh lamun kitu mah moal asa-asa deui urang ngarawatan si kujang. Ngan bieu Nyi lodaya nyarita ibad-ibadan ulah ngabejakeun perkara indungna si kujang geus palasra. Tina jalan lain urek maniaya nepi kana gerak tina gawir ningang kada batu. Sajabati kitu amanat lamun aya naon-naon sahabat cenah lodaya mamalihan. Heueuh ku kami ge kadenge amanat kitu teh. Ngan bieu nyaritakeun rek ninggalkeun pakaian keur si kujang. Cenah pakaian ieu bodas. Tapi dipake nangke di mana si kujang geus dewasa cenah kitu. Ayo bieu nyebutkeun rek ninggalkeun pakaian keur si kujang teh. Sing teh angka di dukunya nih sugan nya ninggalkeun pakaian bodas di tebas. Ye kunaon ari si aki mun ditengaraskeun akarnya. Kapanyaho kami teh leuwas. Tu tinggal ditur kami meninggal roncon kieu deuleun. Kumaha lamun kami kaluar heugeun Nyi lodaya bodas. Heueuh aya keneh ditepas. Meureun kami keur teu bubuh si aki. Jengker meureun tung ka ditu teh anggunya neh. Ini asem muringi sok sieun lodaya bodas aya keneh ditepas. Nya ari sia ku pondok bolna keur ini deh. Moal nyarek nganiaya kapan manehna teh sakitu nganuhun-nuhunkeunna ka urang tina perkara si kujang dilawatan. Cik aki jantra. Orejat nangtung tuluy ngojengkang ngalahan tulak panto. Berai panto dibuka kalawan aki jantra ngelol heula tina lawang nempo ka tepas. Barang ngareret kabelah kenca breh aki jantra katingali aya nu ngalunduk bodas. Cak itu pakaian je keur si kujang deh. Kerentes hate aki jantra beri ngojengkang kaluar. Cek dicokot terus ka jero deui kalawan pantona ditulakan ku ruyung. Cing nyeung ka dieu kumaha pakaian teh cenah. Nini asem mencrong kana pakaian nu masih keneh ditatangkeup ku aki jantra. Beru ditamrukeun hareupeun nini asem sarta dikebring-kebringkeun. Ana breh calana pangsi bodas tina lawon sutra meni herang. Breh hiji kampret bodas lawona sarua keneh tina sutra. Malah dina tilepan kampret aya nu murag. Barang ditingali ku aki jantra si horeg bebeuri isim tina kulit mencek. Uluh yo isim geuning. Ini tina kulit hanalang mencek ieu teh. Nya anjing mah isim asli ini.
cing kami ningali si Aki amengnya we isim nih cing ajaran kampret aku nyane Aki pantas ente kumaha unsur kami jadi lodaya maneh jaek ningali banana amit-amit teh montong kita lah montong diajaran dulu udah simpen we kali itu di pangkeng ngan kada nyimpen asing buni bising kapanggih ku si Kujang kibana geus dewasa serenkeun sinu dipake saburang mah derma katitipan we tinggi lodaya ceuk Nini Asem ojengkan Aki Jantra asup ka pangkeng ngampihkeun pakaian keur Karna geus kitu mah Aki Jantra jeung Nini Asem ngaredeng di pangkeng Nini Asem ngarengpolkeun Karna nasare meuni ngagebrak ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso para mitra kaum dangu abong kena waktu tara diinget-inget nyerelek nanti karasa pisan ti poe ka poe ti minggu ka minggu kitu deh ti bulan ka bulan beak tahun heubeul datang tahun anyar ngan kitu jeung kitu bae muterna waktu majarkeun teh bakatingku betah cicing di dunya nyerelekna waktu ieu ngagambarkeun kana kaayaan saurang budak lalaki nu dikukut ku Aki Jantra jeung Nini Asem tayalian ti Karna saurang budak nu geus yatim piatu boga ge lanceuk katelah rahmat nepi ka kiwari beleng teu tepung deui duka aya keneh duka geus maot nu sanasib jeung Karna dipikeun di setengahing leuweung anu sejen kacaturkeun Karna dikukut ku Aki Jantra nu jeung Nini Asem nincak ka umur 13 taun beuki gede rupana asa beuki kasep pangawakan jangkung seseg teuing kulungguhna ge tarang takol ari kana pagawean eueuh kabau dititah naon-naon ku Aki Jantra teu boleh mangga bae atuh teu matak aneh lamun ceug Aki Jantra jeung Nini Asem beuki nyaaheun teu boga rasa ka incu kukut asa ka incu pituin we para mitra nyahna Aki Jantra teh boga dahareun sahuap sakopeun boh Aki Jantra atawa Nini Asem kajenting henteu sorangan asal keur Karna jelas nama Karna kacida di nodna bir ibarat nangeuy nog beubeureummna tapi sanajan bari jeung kitu Karna teu ngarasa reueus henteu olo-olo dumeh di nod kudu ngukut atawa watakna handap asor malah mah aya panitah di mana teuing nyebutkeun embung atawa nyebutkeun engke heula lamun kitu teh mah keur ngarumasakeun kahesean caturkeun ku ayeuna Karna geus nincak umur 15 tahun jalan malah sok rajin buburuh macul dicarek-carek ke ku Aki Jantra jeung Nini Asem maksa we majarkeun teh karesel cicing wae di imah bari dina boga rejeki ladang buburuh macul gancang diserenkeun ka Nini Asem ngan aya oge keur Nini Asem ka hariwangna ku Karna nyata hariwang sok didatangan we ku hiji budak parawan anakna Lurah Hormat nu ngaran Nyi Masari hariwang sote inggis inung bapana Nyi Masari amok atau boga rasa hina ku Karna nu kacida dipake hariwang teh inggis barudak bujang nu mikahayang ka Nyi Masari nyieun katelengesan ka Karna padahal keur Karna di mana teuing daek ka harai heureui jeung awewe sakalieun di jalan pasampangan di aya nu nanya dina nemalana teh saperluna samodel ka Nyi Masari sawaktu-waktu Karna sok diomongan ku Nini Asem nyata dicarek ulah sok ngalayanan teuing Nyi Masari ngan kumaha da awewena nyamper-nyamperkeun bae ka Karna dina hiji poe Karna balik tas macul di kebon Aki Jantra di setengahin jalan gok paamprok di jeung Nyi Masari malah harita mere ulen ketan jeung opak aya kana sajingjinganana puguh we keur Karna mah ngarasa bingung ditarima ngarasa era jeung sieun kanyahoan ku inung bapana Nyi Masari ari teu ditarima ingis teu ngeunaheun disangka nampik pangasih nya akhirna mah kapaksa ditarima kalawan dibawa balik ka imah muka beneran harita nyimen Nini Asem keur milun seuneu ari Aki Jantra keur ngadaraikeun lunglung dina tarang hawu nguprak karena ngecageun jingjingan di eusi ku opieun pamere Nyi Masari naon tadi jingjingan teh jalu sina Nini Asem ngareret kana jingjingan bukan naon ini mah ngawe tinggalian ku Nini temal Karna bari rada mesem gek diuk digireun Aki Jantra ameng geuning ulen jeung opak jalu di mana ieu teh Nini Asem siga nu kaget bari ngaluarkeun ulen ketan 2 siki jeung opak sabungkus biasa we Nyi ti Nyi Masari
Nyi Masari nah si Jalu teh tas di imahna Nyi Masari gitu. Ini asem neuteup seukeut. Ulah sok wani-wani ulin ka imahna Jalu bising julagan lurah amek. Jeung era we deui los-los ka ditu balina oge urang mah. Kudu nahap-nahapkeun maneh, kudu ngarasakeun urang mah jalma teu boga. Pokna deui. Saan wantun ka ditu nini da abdi mah ti kapungkur ge teu acan kantos ka bumina Nyi Masari. Geuning ieu make mere ulin ketan jeung opak sagala. Temuannya lamun si Jalu teu ka ditu mah. Teu nini abdi mah teu ka bumina. Mun neme dibabakan tepang sareng Nyi Masari kalayan anjeunna masian ulin ketan sareng opak. Ari itu ditampi bili bendu sareng bili disanggi abdi nampi pangasih. Nya kapaksa we ku abdi ditampi anjeunna teras mulih deui. Tema karna sajelasna. Alah, aya wae nya. Kajeuna ya henteu ka imah mah. Nyata ini mah nyarek ulah kumawani teh ka imahna Nyi Masari teh. Bisi kolotna amok atau boga rasa hina. Gumeh urang kasebutna jelema anu eueuh kaboga sajabana ti kitu bisi dianggap hidup ngaganggu we ka Nyi Masari mangkaning loba barudak bujang nu mikahayang ka manehna teh. Hayo ke jadi riributan peuti da basal awewe. Ini asem kacida hariwangeunana. Apiraku deui atuan ini abdi bade kumawantun gitu mah. Margi abdi ge da gaduh emutan sareng deui abdi ge isin we wantun-wantun ngaheuleuy Nyi Masari. Atuannya ge sok aya ka dieu da abdi mah teu miwarang eta maksud anjeunna nyalira. Oh. Keun bae aduna lah. Mere mah barina ge tong ribut teuing tarima we Jalu barina oge. Namun kitu si Jalu nu menta aki ge teu ngarujukan. Nah gitu jeung sanyana di Jalu piraku maka dieu rek ditundung malaman mah. Goreng patut kasebutna malah madak jadi kagorengan teh. Cek Aki Jantra Mairang. Topa tu kadinya di opi Jalu ke ulena mah urang goreng kunini. Pangawe bade ngaleut man inilah wios abdi mangke deui tema karna bari jut turun deui. Udah rek mana deui atuh si Jalu teh? Bade katampian heulan ini teu kiat ku hareudang. Ujung atuh rek katampian mah buru-burunya bising kaburu hujan manten. Bari sakalian lodong bawa tah. Heugeusian cai mangkani yang gentong geus kosong di teh. Mangan ini bade ieu ge tema karna cengkana lodong nu tilu disolenangkeun. Geus kitu mah cengkana blek dua siki jeung rancatan atuh nini asem semuka ge. Ameng nanaon sia Jalu cenah. Mun dipohola kitu lodong satilu-tilu jeung blek ongko. Tinggal digerak kaki si Jalu kalakuanana. Oh, keun bae nya kajugaeun mah. Ongko dan nya si Jalu mah gede tanaga. Ceuk Aki Jantra sareus. Sedang anu digeunggeureukkeun mah ngaleos bari nanggung blek dua jabangal nyolenangkeun lodong tilu siki. Waktu karena keur leumpang rek katampian dipasireun aya nu nyerangkeun para mitra. Kudua urang budak bujang siga nu ngahajar rek ngintip karna. Si horeng anu micecep ka karna tayali anu mikahayang ka Nyi Masari. Pok nu saurang katelah inon nyarita ka baturna nu keur mureleng ka karna siga ucing rek ngarontok beuri. Eta euy. Sok didatangan we ku Nyi Masari teh euy. Cenah ieu kukutan Aki Jantra teh. Henteuing urang mana nama sakakara manggihan di lembu dieu manusia kitu euy. Kumadun hanca wae kira-kirana euy jelema kitu. Eta kumaneh kira-kirana kaudup ceuk inon aya maksud rek nyieun tindakan ka karna. Tong ayeuna tong ge di mana si wawalek kadeuleu deui babarengan jeung Nyi Masari. Tadi dinya kakara urang warah paduli teuing masing sebut incu kukutna Ki Jantra ge aing teh sieun heula. Barukan aing rek sieun gitu. Alah. Nu kitu patut ku aing malah disamualkeun ge moal disamelan-samelan acan deuleu tamu nu kitu mah. Tema si Kardun nyare. Kumari laing sok tara balik pisan. Engko tadi ngajakan ngawara. Ari geus tepung nyebutkeun ke deui. Nah sieun ku bantar nu kitu patut, bising si laing kurang kawani mah keuna atuh ku dewek rek dihanca. Di mana geus ngajoprak urang palitkeun ka walungan. Si Inon meuni polontong. Muntuk nguyup ka karna dumeh katingalina siga nu campi. Lain dewek ke kurang wawani tapi ieu mah can katingali babarengan jeung Nyi Masari. Kongkohan kakara cek beja yen manusia eta sok reureuh jeung anjeun Nyi Masari. Di mana emprona mah moal kungsi nginjem leungeun atuh dewek mah. Ureup dewek teu teas keneh atuh ieu. Nah mah ieu urang balik heula misi kaburu hujan mangkaning dewek can boga jukut ieu. Tema si Kardun.
Geus kitu mah tuluy tinggal lewas baralik sedeng karena jongjon we usai mani. Betekung si dilareng semani. Terus ngusian belek dua siki jeung lodong tilu. Regenyeng belek nu geus dieusi ku cai teh ditanggung deui. Kitu di lodong anu tilu disolenangkeun dina tak-tak belah ti kenca terus ngincin. Kira-kira 50 meter jauhna ti tampian. Karena geus aya nu ngintip deui ku 7 urang barudak bujang. Aya lian nurut ngaganggu ka karna. Pok di antara budak bujang nu 7 teh aya saurang nu cumarita ka baturna demi katelahna Wahid. Para mitra kaum dangu, harita Wahid dulu nyarita. Aduh, itu si walak si karna kekarahannya atas ditampian, keunlah tong ka digaruakeun. Di mana geus deukeut tongtak tanggungan caina. Lamun wani amun cereng ku dewek dirak-rak tarehamna sia. Cek Wahid bari meupuh-meupuhkeun peureup katuhu. Kana dampaleungeun kenca. Sedang baturna nu genepan mah timpalan cerong bari saurang eueuh nu ngomong. Sanggeus rada deukeut pok Wahid nyarita ka baturna. Jalil, kenyang tanggungan aku ileng euy, pokna. Kalawan si Jalil teu hararese manina luncat sarta ngenyang salah salang nu dipake nanggung blek di si cai. Puguh awak karna murilit, kubrag blek nu hiji ngagubrag lesot tina salang. Tapi kacaina bea kabeh bahe. Itu dong hiji pala mitra lesot tigulutuk kalebak caina bahe. Barakatak si Wahid seuri anu lak cangkeng hareupeun karna. Sakara dikejang sakitu. Geus kawalahan. Aduh. Kamu lamun dibanting huluna moal teu nongeng euy biji lapu. Si lain ngaran karna teh. Si Wahid terus nyekal kana tak-tak karna. Menang sawatara menit mah karna teu nemalan malah luk tungkul semunu sieun. Ngomong sia lasun mentong ngabugeul sia. Ngabigo kitu. Ego sia teh. Oh, sia teh boga penyakit 150 merenya. Ubaran atuh sia. Pokna bari kek nyekel kana gado rada diangkat. Naonan itu baraya teu bugu-bugu ngadon ngaganggu kana teu tuah teu dosa. Ceuk karna kakara nyarita kitu ge semut campil. Ya karena montong tumanya kitu sagala sia kawas jelema jujur we sia teh. Moal pati-pati dewek ngaganggu ka ilaing lamun diri ilaing teu nyieun gara-gara piributeun. Piributeun naon baraya? Ya dasar mau sabuk kasir ka beuleum sia. Make nanyakeun piributeun naon sagala. Memang setiap manusia nu gableug kasalahan mah jarang nu jujur wani ngajelaskeun kasalahanana. Rajin naik ngajelaskeun bari rumasa lamun geus nampa panggiti. Dewek ari maksud mah kitu hayang ngawarah heula ka ilaing. Ngan dina waktu ieu dewek mere keneh tinimangan ka diri ilaing. Utang tu si laing ge teu ngarepkeun panyiksa ti batur. Lamun diri si laing teu ngarepkeun kana panyiksa, wayahna lembur ieu ku si laing kudu ditinggalkeun. Arti naon kasalahanana diri kuring kudu ninggalkeun kampung ieu. Karena malik tumanya bari neuteub kana beungeut si Wahid. Kasalahanana diri si laing geus kumawani babarengan jeung anakna lurah. Anakna lurah hormat nu ngaran Nyi Masari. Sedeng Nyi Masari moal diladi geus jadi bakal kauntun tipung ka tambang beas. Laksana kapiduriat jeung diri dewek. Dari kari si laing kumawani babarengan jeung Nyi Masari. Lamun sarupa kitu mah si laing ngajedog di lembur batur ngajagonya. Ya karena moal aya duana ngaran si Wahid di wewengkon Jasinga. Terus jago murid dia kahiji ti guru dewek nu katelah naga hejo. Maguron ti leuletik ditatar leuwih liang. Bisi si laing teu percaya ayeuna ku dewek dibuktikeun. Kumaha tumerapna ilmu dewek menanggu guru ti naga hejo. Siap. Prak terang karena diukur di tapak kuramo leungeun kenca. Memang bener para mitra. Ilmuna Wahid lain lalaworakeun cacak nepak sakitu ge keur karna kuat ngajungkel. Kalawan teu pupuh titingalian nepi karanyai kararoneng. Atuh puguh batur Wahid timbara katak jeung sirikeun. Geus puguh ari Wahid mah reueus asa aing pangpunjulna luhur ilmu. Meunang sawatara menit karna ngaheung teu lila kuniang nangtung. Kakara ge jung geus juralit de para mitra ngajuralit sabab sukuna disepak ti tukang ku Wahid. Blak karna ti beubeut. Lodong nu dua deui ti gogoloncong kalebak. Abong kena gablon cokor sesapehong sia dikait sakitu geus jungkir sia karena geus sakitu heula euy dewek muarek nyacadan diri lain nganti saserat ieu poe ieu
menit ieu jam ieu menit ieu detik ieu sia ulah kumaha babarengan jeung Nyi Masari. Lamun katingali deui sia babarengan jeung Nyi Masari atawa daek narima kaanjangan ku manehna, ulah ngarepkeun panjang umur sia. Pokona mah ulah ngarepkeun manyang nincak lemah sia deui. Nama ini cukup sakieu heula. Hitung perkenalan we cilewe ka ilaing we. Wahid ngancam terus ngabeng beos. Dituturkeun ku baturna. Tinggal di bangun anu tareuneng ludeung taya kakeueung. Sanggeus Wahid para mitra sadaya jeung baturna areuweuh teh eta tempat. Kuniang karna kakarat cengkat gerendeng nyerita jero dadana. Bari ningali lodong ngagoler lebakeunana ret kana blek caina beakap. Ngaso heula ngaso. Para mitra kaumdang sanggeus Wahid jeung baturna areuweuh ti eta tempat. Kuniang karna kakara cengkat gerendeng nyarita jero dadana bari ningali lodong ngagaloler lebakeunana. Ret kana blek caina bea kabeh. Nakunaon cenah jelema teh meuni jol ieu ka aing Kang Ewa kalayan ngusir ka aing ulah aya di dieu. Padahal aing mah tara ngaheureuyan tara ngaganggu Kaneng Sari. Rajin manehna sok ka imah ge. Teu nitah teu ngajak eta mah niatna sorangan. Neng Sari deui atuh teu boga pikiran pisan kasebut geus aya nu mikahayang make jol deui ka imah. Lamun teh mah Neng Sari bogoheun ka aing, heula aing kudu ngalayanan sabab aing mah ngarumasakeun jelema eueuh kaboga. Jelema hinaeun batur. Sedeng manehna kasebut turunan jelema beunghar tur bapana kasebut lurah hormat. Kumaha atuh pikarepeun aing ka hareupeun. Aing cicing bae di dieu di Aki Jantra, inggis aing pada nganiaya entengna pada nyiksa. Samudaya kabir tarang aing ditepak ni asa lenglengan ti puguh deuleuan. Jaba suku disepak ti tukang nepi ka aing ti bobot bobokong asa potong. Kalawan lain lawaneun malah kuriak diri aing tamaruksak we. Ari rek nyingkah ti lemur ieu karunya dikasih Aki jeung Nini sasatu nikahnya ka diri aing ti leuleutih. Saja batik itu pasti si Aki atau si Nini nanyakeun naon sababna aing rek pindah ti manehna. Ari dibejakeun alatanana aya nu ngakalakeun atawa sok sieun si Aki nafsu. Nu akhirna ngajadikeun riributan. Kutan kieu nu jadi jelema mararat bari bodoh. Aya nu ngahina gitu bisa hoja. Tapi tibatan aing cilaka atawa nyilakakeun si Aki kajian rek ngajatoe kan jauh bebeja mah rek guru nyar ilmu. Sugan yang sugan aya rarata nu jadi indung atau nu jadi lanceuk. Kitu gerentes hate karna aya pikiran rek nyingkah ti Aki Jantra. Jut karna turun kalebak nyokot lodong, kalacat ka pasir deui nyokot blek. Kalawan dieusian ku cai di tampian. Geus kitu gagancangan balik deui. Rai poe kaayaan karna asa tambah beda. Gawena alung bangun anu marung kawut hate. Tapi keur Aki Jantra jeung Nini Asem teu boga timuru naon-naon, samalah dianggap biasa we. Sabab karna carang takol tarloba omong. Padahal mah karna keur dirobeda ku rupa-rupa lamunan, rusras ka indung jeung kalanceuk nu geus aya welasna taun teu patepung. Dina hiji poe wanci asar harita karna balik tas buburuh macul. Ngadon ngalamun bari ngajejentul ditepas, eueuh nu maturan pisan. Malamuna antengna keresigan jauh paninengan. Sakapeung-kapeung cimatana nyalangkrung. Dibarung kuting seredetna hate. Kadang-kadang hate nyeri perih loba anu ngahina, loba anu nikangewa. Tapi kagiling aya pikiran rek ngejak. Diparengkeun harita karna keur ngalamun teh. Katingalieun ku Nini Asem balik ti tampian. Manehna ngaloa tina lawang nempo ka tepas, kasampa karna keur ngahuleng. Bari semu ngaliba. Ari hate mah eta ge ngarasa kaget ningali polahna. Karna kitu ngan koloyong Nini Asem ka dapur pok cacarita ka Aki Jantra nu geus sideang. Waktosna sep di Paramitra.